Balanja pasakeun dinten ayeuna mah sakedis henteu seueur teuing. Muhun teman-teman mung meser kentang, tadi teh nya meser tempe, terus aya agar susu, aya endog, aya usus, aya ladaku sareng ieu krep geuningan. Teh hilap oge aya daun bawang sareng bayem. Muhun teman-teman urang niis heula tuangna. Dan nyeta tuangna ti kamari teh nya gurang goreng we sareng nu lada-lada. Tah ieu Neng Zara meni resep pisan kana krep nu kieu nya cik urang cobian. Amun paingan we resep meseran geuningannya enak. Siga siput we teman-teman kitu aya amis-amisna, aya ladana saalit ieu teh. Bari disuwiran we ieu teh mamna ameh awet kapana. Tadi di oge satacan beberes bari ningali heula dunungan we ararantang sareng anak-anakna. Muhun teman-teman si Upus sareng anak-anakna eta teh. Aya nu naros kamari oge teh cenah si Upus anakna sabaraha. Salaresna mah aya opatnya teman-teman, mung ku abi teh duana diungsikeun ka bumi mama. Atuh da lumayan we leuk-leuk pami ngurus sadayana mah. Da eta si Upusna meni beki beger geuningan. Anakna nu ti payun pupus alit keneh kaladar di begeran deui kudu jalusane. Tah beberes di tengah bumina atos ayeuna mah urang ngali ka kamar. Alhamdulillah teman-teman saprena ayeuna mah cekap geuningan teu alit teuing. Sareng manis seger we ieu teh warna-warni pelangi. Nyata pami di bumi tos bareres sadayana teh sok jararongjo. Bade Amang jeung Neng Zahra bade nyeblak bade ngabasa oge moal hariwa. Tadi dia videona dilajengkeun ka wengina. Da bayangan mah ieu teh bangun raoseun pami bobo ngagoler reup we ti berat. Atuh da teu tiasa eta tilepanan teh tadi nyauran engal cenah tilepan abi engal tilepan abi. Kadang oge teu acan dugikeun ka garaling mah teu acan ka tilepan. Dan nyata teman-teman namina oge jalmi geuningannya aya malesna aya haroreamna. Satadina mah bade diistrikaan saware tapi dipikir-pikir mahnya asa bangun kuleuk-leuk. Aya nu sami teman-teman siga abi pami giliran ngistrika sok haroream kitu. Bari jeung seueur ieu teh tilepaneunana soalna tos 3 hari da teu nyeuseuh kamari. Kadang mah emak mertua ge pami abi nuju ti tilep acuk seueur eta sabaraha hari cenah teu nyeuseuh. Biasa we mah kadang sok saminggu cek abi teh dikitukeun. Da muhun teman-teman ari sepuh mah geuningannya sok hoyongna teh tiap dinten darengse teu aya seseuheun. Benten sareng abi anu medang-mending kieu kadang mah 3 hari teu nyeuseuh kadang saminggu eta teh. Tuh geuningan alhamdulillah tilepaneun anu sagunung teh rengse ayeuna mah. Jongjon teman-teman kantun ngagoler ngalempengkeun cangkeng.